Wasta kuring Risman. Kuring asalna ti Cilengkrang hiji daerah anu lokasina deket pisan jeung suku Gunung Manglayang. Ayeuna umur kuring kurang leuwih 26 tahun. Dina ieu kasempetan kuring rek ngabagi hiji pangalaman anu nepi ka ayeuna moal pernah bisa ku kuring dipopohokeun. Kejadian ieu kaalaman kira-kira dina tahun 2020-an. Nalika harita kuring keur aya job manggung di salah sahiji daerah di Garut. Da puguh kebeneran kuring teh sok miluan kana kasenian. Kadang jadi tukang gotong Raja Wali, kadang oge sok ngiringan sisingaan. Saliwat mah siga pagawean biasa. Tapi dina poe eta kuring teu nyangka yen lalampahan ka Garut teh bakal ninggalkeun hiji pangalaman anu matak ngageterkeun hate jeung matak muringkak bulu punduk. Singket carita, kuring manggung teh mangkatna peuting dina malam Jumaah. Kuring jeung nayaga anu sejena indit ka Garut teh naik mobil truk. Yang ngahiji jeung parabot kasenian, da puguh jang kuring mah geus biasa. Sajeroning di perjalanan dinu mobil teh biasa wae, teu aya kejadian nanaon. Jalur anu dicokot ku rombongan teh di Cilengkrang nyaeta nyokot jalur ka Cibiru, Cileunyi anu satuluyna ngaliwatan Nagreg. Sajajalan mah lancar, kusabab geus peuting teh. Jadi di jalan teh lowong teu loba kendaraan lalar liwat. Teu karasa waktu geus nujukeun jam 12. Kukuring ditempo nayaga nu lain mah geus talibra. Da puguh perjalanan lumayan rada jauh. Jeung meureun bati geus carape nabeuh ti beurangna. Harita ngan ukur kuring we anu nyileuk. Teuing kunaon. Da ngadak-ngadak jol taya pitunduheun peuting eta mah. Kusabab ngarasa jenuh, nya kuring langsung we nyoo HP. Sugan we atuh ari nyoo HP mah jol datang pitunduheun teh. Kira-kira wanci geus liwat tengah peuting. Harita lamun teu salah mah waktu teh geus jam 2-an. Mobil anu ditumbakan ku kuring teh jol eureun. Cek pamikir kuring meureun geus nepi. Tapi basa kuring nangtung tuluy nempo kaluar truk. Kuring nempo teh masih kena di tengah perjalanan. Malahan tepatna oge kuring teu apal di mana. Nya kuring nanyakeun ka supir, kunaon make eureun? Supir ngajawab, lamun banna kempes. Ku kabeneran pisan, harita teh pas pisan di jalan anu sepi pisan. Sajabat di sepi, jalan teh kacidap pisan poekna.
ku alatan kulobana tatangkalan. Tempatna hara-haraeun pisan. Nyatu kapaksa we, kuring teh jeung nayaga nu lainna kudu tarurun heula. Kulantaran supirna rek ngaganti heula ban. Sajroning nungguan supir ngaganti ban, kuring jeung babaturan kuring sebut we ngaranna Jejen. Manehna ngajak leuleumpangan, kulantaran meh teu kesel cenah. Nya kuring oge ngahayukeun kana pangajakna. Sajroning keleuleumpangan, kuring nempoan ka kenca jeung ka katuhu puguh tempatna paroek. Kusabab loba tatangkalan anu galede. Kuring jeung si Jejen oge teu wani jauh-jauh teuing indi teh. Da bisi engkena jadi tinggalin. Barang kuring keleuleumpangan duaan jeung si Jejen tekung si lila katempo manehna jol hayang kahampangan. Manehna katempo culang cileung. Maksudna neangan tempat anu bisa dipake jang ngompol. Kabeneran di dinya aya tangkal anu kacida gedena. Siga nama eta teh tangkal anu geus lila. Kusabab katinggalina siga geus kolot pisan. Nya atuh rasa maneh geus teu kuat meureun. Manehna ngadon ngompol di handapeun tangkal eta. Salila nungguan si Jejen, kuring ngarasa hawa jol ngadak-ngadak asa beda. Karasa ku kuring aya angin anu ngahiliwir nebak kana awak kuring. Saeutik di rada muringkak kana bulu punduk. Pamikir kuring beureun pedah katirisan jeung kaayaan geus tengah peuting. Tapi kaayaan kitu teh dibarengan ku kaambeuna bau bangke anu matak sebel pisan. Hah, bau naon ieu? Tapi kuring harita teh teu mikir negatif. Pamikir paling aya bangke ucing atawa bangke sato nu aya di dinya. Keur ungas ingus ngambu bau anu matak sebel. Hawar-hawar kadenge ku kuring siga aya sora anu ceurik. Kadenge nama siga sora lalaki anu keur ceurik teh. Tapi tekung si lela robah jadi ngegerem. Kuring rada rungah-ringeuh bari nelek-nelek kana eta sora. Keur kaayaan kitu tekung si lila si Jejen geus beres ngompolna. Bareng jeung supir anu ngageroan ka kuring lantaran ban mobil geus beres diganti. Nya kuring jeung rombongan neruskeun deui lalampahan. Kira-kira jam 5 sore rombongan kuring nepi ka tempat anu boga hajat. Barang tepi ka tempat anu boga hajat, para nayaga oge langsung harudang. Geus puguh kuring mah da teu bisa sare. Jadi langsung we turun dina mobil truk teh. Kusabab kuring kudu buru-buru nurunkeun parabot, alat musik, sound system jeung rupa-rupa pakakas kesenian tina mobil. Kabeh babaturan geus harudang.
Tapi aya hiji babaturan kuring anu can hudang keneh. Nyaeta si Jejen. Si Jejen mah katinggalina dina sarena teh tibra pisan. Jeung harita mah si Jejen teh sarena lain dina tempat anu biasa. Manehna mah malah ngagoler di luhur peti wadah alat-alat kesenian. Kuring mikir, meureun capek, geus we lah, ulah diganggu heula. Kusabab kuring oge keur sibuk nurunkeun parabot. Nya si Jejen teu langsung dihudangkeun. Basa geus ampir satengah parabot jeung sound system turun, ku kuring diperhatikeun si Jejen masih keneh ngagoler. Manehna siga anu teu gerak, teu usik-usik. Kuring mimiti ngarasa aneh. Nya akhirna kuring nita salah saji babaturan anu ngaranna Budi pikeun ngahudangkeun si Jejen. Bud, panghudangkeun si Jejen lah. Ya maksud kuring mah lain kudu hudang pisan, tapi pindah heula sarena. Atuh, kayak kurang sena pindah. Si Budi indit deui kana mobil truk. Tapi tekung si lila manehna balik deui. Ngan anu mata kuring ngarasa teu ngeunah hate. Nyaeta nempo beungeut si Budi siga jalma anu kakaran ningali hiji hal anu matak pikareuwaseun pisan. Beungeutna pucet, pias, teutepan panonna siga kosong. Nempo kitu jak kuring langsung nanya, kumaha Bud? Geus hudang si Jejen teh? Ditanya kitu, si Budi teh langsung nembalan. Manehna malah siga anu bebel-beban. Bari leungeunna nunjuk ke arah truk. Naon Bud? Kunaon? Kuring nanya deui ka si Budi. Tapi si Budi ngan ukur ngomong pondok. Didinya. Naon anu didinya? Si Budi terus nuju ka luhur truk. Kuring jeung babaturan sejen jadi langsung ninggali kana palebah truk. Tapi di tempo teh tayana naon. Nu aya teh ngan ukur si Jejen anu keur ngagoler sorangan. Nya nepok kitu mah kuring tuluy naik kana truk. Bari nyampeurkeun si Jejen anu keur sare bangun anu tibra pisan. Harita kuring nyangka si Jejen teh keur pura-pura sare. Nyaku kuring dihudangkeun. Jen, Jejen, hudang Jen, hudang pindah, irek di akutan. Tapi taya jawaban. Jak kuring tuluy ngaguyah-guyah awakna. Tapi basa diguyah-guyah manehna teh teu gerak. Mimiti kuring jadi ngarasa teu geunah hate. Kusabab waktu beungeutna diteuteup ku kuring katinggali jelas beungeutna si Jejen pucet pias pisan. Teu siga jalma anu keur sare biasa. Siga taya getih dina beungeutna. Jeung awakna karasa hareuras.
kuring langsung nyekeleungeuna. Karasana tiis, jeung tiisna lain tiis biasa. Tapi siga nyabak awak jalma anu geus lila teu boga kahirupan. Kuring mimiti panik. Ya kuring tuluy nyampa dadana jeung dina waktu harita kuring ngerasa awak kuring langsung leuleus. Kusabab si Jejen teh taya napasan. Si Jejen geus teu ngarenghap. Nepo kaayaan kitu, kuring langsung lumpat. Maksud rek neangan jalma anu jadi pimpinan rombongan. Sanggeus kapanggih, kuring langsung ngomong bari napas ngos-ngosan. Pak, si Jejen. Kunaon si Jejen? Harita mah kuring hese rek langsung ngomong teh. Tapi tungtungna kuring ngawanikeun maneh. Sigana si Jejen geus teu aya. Ngadenge omongan kuring siga kitu, eta pimpinan langsung ngajawab kalayan tenang. Manehna siga anu geus surti kana maksud omongan kuring. Kuring jadi bingung. Nah pimpinan bisa apal lamun si Jejen geus maot. Nempo kayan kitu, kuring jeung para nayaga nu lain jadi silih tempo. Eueuh anu langsung percaya. Nah bisa. Padahal basa tadi kuring kakarak nepi. Si Jejen teh masih sare. Taya anu nyangka bakal kejadian siga kitu. Kuring langsung lupa teh ke arah bak truk. Kuring hayang mastikeun sorangan. Nah bener si Jejen teh geus maot. Barang nepi deui kana truk, kuring ninggali awak si Jejen. Jeung harita kuring teu bisa nahan cai mata. Sabab geningnya si Jejen teh geus tilar dunya. Sanggeus kaayaan rada tenang, aya hiji sesepuh lembur anu nyampeurkeun. Umurna geus lumayan sepuh. Tuluy manehna ninggali layan si Jejen. Tapi aya hiji hal anu aneh jang kuring. Manehna teu langsung ngomong. Manehna malah marancahan layon si Jejen. Sanggeus kitu, manehna tuluy cicing sakedeung. Anu tekung si lila tuluy ngomong ka kuring. Cing sabarnya. Ieu budak teh di bawah kudu ngageugeuh. Dibawa ku saha bah? Sesepuh eta nunjuk ke arah hiji tempat. Nyata tempat anu aya tangkal gede di sisi jalan. Tangkalna jangkung, leubet,
jeung dihandapeunana poek pisan. Nyaeta di tempat anu cenah kaliliwatan ku kuring basa Indit kadinya. Tuh, didinya. Di tangkal eta ditanya ku kuring sesepuh ngunggekeun sirahna. Tuluy manehna nyaritakeun hiji hal anu nepi ka ayeuna masih kene ngait dina pikiran kuring. Didinya teh aya anu ngajaga jin anu ngagege. Kuring jeung babaturan langsung jempling ngadengikeun cacarita sesepuh eta. Nu ngawasa tempat eta teh cenah genderuwo. Cek eta sesepuh, tangkal gede eta lain tangkal biasa. Tiba heula tempat eta geus kasohor ku carita-carita aneh. Sababaraha jalma anu kungsi ngaliwat ka dinya sok ngalaman kajadian anu teu kaharti. Aya anu ngadenge sora jalma anu keur nelepon, aya anu ngarasa dituturkeun, aya anu ningali kalangkang jalma di handapeun tangkal. Tapi anu paling matak pikasieun cek eta sesepuh nyaeta genderuwo anu aya di dinya teh resep ngaganggu jalma anu wani nyieun hal-hal anu teu meurnah di sabuduran eta tempat. Cek carita pelot baheula, tempat eta teh aya patempatan jang pamunjungan. Ngadenge kitu kuring langsung ngarasa bulu punduk jadi cing carengkat. Sabab harita kuring mimiti inget saacan si jajian sare urang kabeh teh memang sempet ngalakukeun hal-hal anu tepati di pikiran. Aya anu ngompol di mana wae, aya anu micen barang teu meurnah. Jeung cek sesepuh meureun eta budak geus wani teuing nepi ka ngompol di tempat anu lain tempatna. Ti saperkajadian eta kuring jadi leuwih percaya yen teu sakabeh tempat anu katinggalina biasa teh bener-bener biasa. Aya tempat-tempat anu urang teu nyaho caritana. Aya tempat anu meureun geus dicicingan ku makhluk anu teu katinggali. Jeung anu paling penting ulah sok ngarasa wani tempat anu urang teu nyaho sajarahna. Sabab bisa wae urang ngan ukur ngarasa sorangan, padahal aya anu keur ninggalikeun. Jeung bisa jadi tita tadi teh aya anu keur nuturkeun urang.